Bismillahirrahmanirrahim. Nitiwan cing mustari yang bangsa anu sampurna. Urang sadaya tembung genah hiji di ieu patepatan. Kanggo Eli hilang kala. Medalna Sunda Galuh Pakuan Nusantara Kabupaten Subang. Anu kahiji. Semi Sunda Galura bilang kala Sunda Galuh Pakuan Nusantara Dika Gita. Mika cinta, Mika dede. Ulang Sunda kudu apal kana sajarah. Ulang Sunda kudu apal kana wiwitan. Sunda Galuh Pakuan Nusantara. Diwalikis yang kala muka hiji. Ugiat anjir ngabina generasi muda. Anu tetep anjep nyekel ageng Sunda.
nepi ka Padepokan Sunda kalau Papua Nusantara ngarasa bunga terbagya engke abah oge anak nukang gedena ditah diatik di dieu mana gede-gede sia leutik wae dididik di dieu sangkan jadi urang Sunda anu bener-bener nyunda sebab kami guyon tepungan heula ka ieu pupuhu di Sunda di Sunda kalau Papua Nusantara ajeng di sebagai mendokumentasikan ketua laksanakan penginten Sampurasun 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 Alhamdulillah. Apunten Bunda bade nyarios dina bangsa Indonesia wae kenging. Kenging kusadayana? Enggak. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa petang bertemu di dalam hari ulang tahun Padepokan Sunda Galuh Pakuan yang pertama. Oleh karena itu dengan rasa sukacita tadi kita sudah berdoa, mari kita bertepuk tangan sekuat-kuatnya untuk Padepokan Sunda Galuh Pakuan yang satu agar senantiasa berjalan berlari menuju masa depan yang cemerlang untuk mengangkat marwah budaya Tatar Sunda dan Indonesia pada khususnya menuju dunia. Tepuk tangan semua. Baik.